لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Wasubatul khomisatu wa isruna jeung cabang anu ka 25 katanya tina sabaraha cenah cabang iman teh 70 25 ya meunang saparapat mah nya. Al hajju nyata munggah haji. Wahua jeung ari munggah haji teh qasdul baiti bil haji nyata neja manga maksud ka Baitullah arek ngalaksanakeun haji. Sebetulnya tadi wa atimul hajja wal umrata lillah, sampurnakeun kaislaman anjeun bil haji ku haji. Karak weh wal umrota jeung umroh. Karak bisa sebutkeun haji. Karak disebutkeun haji ku sabab haji terus umroh karena dina poean haji bisa beres ayeuna syarat rukun haji nanti nemu aya waktu umroh. Jadi barengnya haji nya umroh gitu. Lamun umroh teu bisa haji. Waktuna sakitu-kituna bari jeung lain dina waktuan haji. Sementara haji mah ditangtukeun Zulhijjah dina bulan Zulhijjah. Jeung aya nu kudu ditangtukeun teh kalawan wukuf bi Arafah. Eta kanu ngabedakeunna teh sabab umrah mah teu aya wukufan. Tawaf sami biasa nya. Terus ena ihram sami ihramna. Ngan beda niatna. Itu mah niat ihram haji, ieu mah niat ihram na teh umroh. Hah? Ya sami. Sa'i sami. Rukun teh pan ihram, umroh, sa'i, tawaf engkenya. Nu beda teh nya eta wukuf, teu aya wukufan. Wukuf di Arafah teu aya. Sok sanajan indit ka Arafah oge teh disebutkeun wukuf. Da eta mah wukuf eta mah ditangtukeun dina tanggal 8 bulan haji. Tah. Kumaha ramena ayeuna? Tah, ramena ayeuna atimmu umroh wal haji engke. Wal haji engke. Wa umroh ti heula. Nuturkeun mah sakuduna daftar heula. Mun boga bahan meureunna daftar. Kumaha urang teh can boga? Tetep qasdu Gusti mudah-mudahan aya nasib berangkat ka tanah suci ngalaksanakeun ibadah haji ziarah ka Mekah Madinah. Kalawan meureunna Allahumma baligna wa jaujatana wa auladana ya Rahman ila Makatil Musyarrafah Mekah al Musyarrafah wa Zamzam kan sumur Zamzam nya bisa nginum. Kan beda situasi jam-jam nu ayeuna jeung jam-jam bareto. Jam-jam nu ayeuna mah geus dikerangan. Ya, ari bareto mah masih kena bisa nguyup deket ka sumur gitu, deket ka sumur. Lain imba, da jero. Ya. Geus di kurungan bareto oge. Ngan deket ka sumurna teh gitu. Bisa minum deket sumur jam-jam ayeuna mah geus dikerangan di luar gitu. Ari bareto apakah keran aya bareto oge ngan teu sarapih ayeuna gitu. Ya. Wa Zamzam wal maqam. Maqam di lain kuburan disebutkeun maqam teh ya. Ari maqam mah nya tempat
tempat patilasan seperti Nabi Ibrahim ayat patilasan sampeanana dina batu nuju keur ngabangun Ka'bah. Aya poncrot gitu tahnya seperti kos lampu kita disebut we eta makom Ibrahim. Nah, makom teh lain kuburan. Cek urang mah makom teh kuburan. Ari kuburan mah makobir. Pakuburan gitu. Hari imam makom teh patilasan gitu. Ini tempat eta si batu teh disimpen jadinya tilas Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah, sebutna wal makom wal mas'aril haram. Tah aya deui engke nu deket ti Ka'bah teh anu ngabuleun kitu disebutna Hijir Ismail. Naon silsilah aya Hijir Ismail? Ya, Hijir Ismail teh nyaeta harita Kanjeng Nabi Ismail nyanakan batu. Batuan pun rama nyanakan batu simpen gitu nya, simpen digunduk-gunduk wanceuk urang mah dina deket Pajuruan lamun teh mah jihadna jihad Iraqi gitu nya. Nah, digundukeun gitu teh. Maka eta disebut tuh Hijir Ismail. Hijir itu tina bahasa hajar batu anu dicanak ku Kanjeng Nabi Ismail gitu. Disebut teh Hijir Ismail. Takkan aya ngotak gitu tah. Lain ngotak beunang ngabuleun gitu nya. Setengah lingkaran. Henteu. Umum eta mah sanes ngahaja imam di dinya. Imam mah dipengker. Lamun salat jamaah sabab dipayun mah jang tawaf. Lamun jamaahan ya jadi anggaplah boleh tina Ka'bah ngabulun heula ke aya dibates we nya dibates eta mah khusus jang anu tararawab. Lamun arek jamaahan biasanya belah di aya khusus imam jeung jamaah gitu. Jadi henteu dipayueun jamaahan teh. Sanes tempat imam, sanes ngahaja eta mah Hijir Ismail nyata di dinya tempat salat sunah. Di dinya. Ngan hayang asup ka dinya teh kudu boga naon gitu nya teknik gitu. Jeung askar memang aya kesempatanana anu pas gitu bisa asup ka dinya teh bukan hal yang mudah seperti hayang nyium Hajar Aswad. Teu gampang gitu. Hayang asup ka dinya teh. Nah, ya disebutkan bahwa tadi wal mas'aril haram wal madinatil munawwarah ka Madinah ya, ka makom Kanjeng Rasul teu sampurna haji lamun teu jarah ka Madinah. Jadi kudu entakan Mekah Madinah teh tempat dua anu mulia disebutkan weh tanah haram duanana. Jadi teu sampurna lamun teu berangkat ke Madinah. Sok sanajan aya rukun haji mah di Mekah. Tawaf di Mekah, sa'i di Mekah, wukuf di Mekah nya. Ka Madinah naon atuh? Ziarah ka Kanjeng Nabi. Jadi Mekah Madinah gitu. Nah, eta lamun dibasakeun dina keur mosisikeun dina haji. Daftarna kumaha ayeuna mah daftar teh boga duit heula sakurang-kurangna 25.200.000 daftar ka Kemendag geus beres ti bank nyieun rekening transferkeun ka Kemenag ke diaturkeun persyaratan-persyaratanana geus boga porsi nomor tina 25.200.000 teh administrasi bank gitu nya tungguan weh ya kurang lebih antara 20 tahunan mah gitu ya sampai 25 tahun boga deui duitna pakai umroh gitu. Ayeuna cenah mending kene umroh we bahkan aya anu nyaritakeun arek dicokot we cenah daftar haji teh dipake umroh eta antos aya nu wawartos ka mama ajengan arek ditarik ulah
mun bisa mah kenaik nepi ka maotna eta sok sanajan eueuh nasib eta geus dipake datar da bisa balik deui. Lamun boga mah geus we umroh mah umroh, tong nyokot bagian tina anu geus didaftarkeun pake haji. Sabab ketangtuan wajibna lain umroh. Haji. Dina rukun Islam lain umroh. Haji. Nya. Tadi disebutkan bahwa aya umroh gitu. Tapi haji kan. Jadi haji na ari umroh mah nyata sasesana tina haji itu. Haji mah wajib na sakali. Tina saumur hirup. Sok sanajan boga duit, ayeuna haji deui gitu. Meunang ngan wajibna ukur sakali. Umroh mah teu diwajibkeun, sunah eta mah. Teu wajib. Noh wajibna mah haji. Ayeuna kumaha leuwih miheulakeun kana umroh ku sabab nungguan waktuna lila cenah tanggal gitu. Indit hayang, duit aya gitu nya, ngan bung lila. Kumaha lamun kitu? Nya jadi wae. Nya jadi wae datang boga duitna daftar berangkat ngalaksanakeun umroh sama katangtuanana balik weh. Bapak haji mah. Namun tadi bapak haji kan teh rada naik halis teh cengkat. Opan geus di Mekah teh maha. Padahal lamun rek ditingali gitu nya dina silsilah bahwa etap ngaran kehajian di Indonesia mah nyata sebagai tanda bentuk di Belanda nyirian gitu. Para kiai mah biasana berangkat haji. Maka anu ti ditu lamun aya pergerakan maka dingeran haji anu boga masa, boga pergerakan, boga santri kanyahoan haji anu. Tak dimerekan haji. Ya. Di negara lain mah can pernah aya ngaran make haji biasa we. Tapi menang teu menang ya. Urang teh geus indit haji gitu. Terus hayang make we haji gitu. Menang wae. Ya, sok sanajan ayeuna lamun rek dipikir secara akal sehat bari jeung dilenyepan da eta mah lain kapangkatan haji mah. Geus jadi kewajiban panyampurna rukun kaislaman. Nya, panyampurna rukun kaislaman nu kalima. Nepi ka aya we bahasa heureuyna kieu. Kunaon teu dimerekan hareupna S adit gitu. S abud gitu. Naon S-na? Salat atawa Z. Naon zakat agan Z agan henteu pan. Nah hari palebah haji sok dihijikeun mimiti SS lah, S2 gitu nya. S2 adit gitu. Naon sahadat salat adit gitu. Ngaluarkeun zakat S2Z adit. Salah sahadat salat zakat adit. Datang Ramadan make P. S2ZP. Henteu ya. Tapi begitu berangkat haji alasanana hiji harta nu dikeluarkeunana gede. Kadua lain sakadar harta tapi memang fisik. Kadua taruh nyawa cenah gitu. Tapi lamun dirinya pandai mah sebenarnya teu kudu di embel-embel haji oge batur geus nyahoan. Ngan biasa. Teu. Bahkan aya nu leuwih ekstrim mah heureuyna cenah orang Arab unggal poe di Mekah can pernah disebutkan Haji Raja Salman. Henteu. Haji Syekh Asudes henteu ada teu make haji Syekh we. Karena eta mah kapangkatan bahwa haji teh jang penyempurnaan pikeun zaman nu berangkat di Indonesia. Sabab eta haji eleh ku bahasa Syekh gitu.
nanti pangkat haji eleh ku kapangkatan ka ustadan jeung ka kiaian ku mama ge geus eleh tah haji teh gitu. Sabab nu haji belum tentu nyaho ilmu hajina, tapi nu mama nu ajengan nyaho ilmu hajina. Jadi leungit tah kaseret lamun cek ilmu administratif teh mah S1 kaseret ku S2. Jadi teu dipake ge da urang mah geus S2 pasti lamun geus S2 teh geus S1 heula. Tepati-pati disebutkan ayeuna magister lamun teu sarjana gitu. Moal disebutkan profesor lamun teu ningkatan sarjana, magister, doktor, kada profesor kan gitu. Jadi orang nu make prof teu kudu prof, doktor, magister henteu kudu geus make prof oke batur geus nyahoeun gitu. Ya. Nah itulah secara tidak sadarna. Tapi menang teu ngajadikeun masalah nu riskan sebenarnya hayang nu jadi nu jadi masalahna di mana disebutkan haji sok cengkat gitu tah naon dek teh tah lebelan. Dato secara tidak sadar masyarakat pun akan membalas dengan bahasa itu nempo haji teu kudu ge dipitah sebenarnya pada masyarakat nyaho geus berangkat pasti nyebut Pak Haji. Bahkan lamun hayang disebut haji tanpa berangkat ka ditu ge sodako sing rada gede 50.000 ka tukang parkir sok bari urang teh nuhun cenah Pak Haji tah geus boga haji ku 50.000 ge ulin kan buat jarah sodako mau 10.000 Pak Haji haji tadi doakan loh haji jadi haji ku 10.000 teh bahkan lamun ke tukang parkir bapak bos tong boroning ku 100.000 ku 50.000 atau ku 20.000 kan biasa batur 2.000 urang merewe 20.000 atur nuhun bos dianterkeun mun tas oge beda jeung nu 2.000 mah kudu ceklan we buntutna hungkul pan ceklan buntut kadang korprit 2.000 beres leos deh gitu kan kadang ku ngeluarkeun 2.000 jadi masalah banyak tukang parkir orang teh ngarasa kehe ditungguan henteu nempo pertamana henteu nyaho-nyaho pas arek initkeun rek init balik aya we prit 2.000 asa kehe cenah sakilas padahal mah teu kudu sok sanajan ya itu mungkin adalah sebuah bentuk tadi boga teu urang teh sebuah keberanian untuk mengeluarkan 2.000 sebagai bentuk penghidupan orang sebenarnya gitu. Nya cek manusiawi nama kehe dan lain sebagainya itulah manusiawi. Tapi apakah arek terus-terusan ngudag kemanusiawiannya gitu kan ya urang pan terus dibekelan. Lamun hayang leuwih jauh dina masalah haji otomatis kan urang kudu belajar heula karena posisi manasik haji. Nu arek berangkat haji gimana sih heula babaraha bulan sababaraha kali pertemuan nya. Mau spika manasik-manasikna. Perlu eta manasik teh supaya meureunan ilmuna nerap keur dijalankeunana. Kumaha lamun ayeuna urang encan aya nasib berangkat ka ditu nya ngadoa hayang bisa berangkat aya nasib panggero Kanjeng Nabi Ibrahim teh kurang dijawab labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak kurang dibaca kan nya dina akhir tawasulan timiti baligna mentana terus doa labbaikna aya paneta nya shalawatna aya lamun heug dibacakeun shalawatna hayang rada gencer hayang urang boga nasib maka Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqiq sholatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudur ila baitil atiq ta baitil atiq ka Mekah wa ziyaratu qabrihi berarti Kanjeng Nabi Madinah wa Abi Bakar Siddiq di mana Abu Bakar Siddiq dipendem dikubur sareng Kanjeng Nabi di mana di Madinah gitu. Jadi berarti ke Mekah Madinah gitu. Eta shalawatna. Udag kuduana mentakan lamun anu berangkat haji begitu pulang lain nu diudag-udag kormana.
sok sanajan balik umroh misalnya komo nu haji mah begitu pulang teh urang disuguhan misalkan disuguhan jam-jam sa cangkir leutik tong wak langsung diinum Pak Haji nyuhunkeun doana heula teu bisa pokona pangdoakeun arek make bahasa sorangan sugan ingat keneh kudu eta Allahumma baligna wa zawjatana wa auladana ya Rahman ila maqatil musarrafah beres we ngadoanya amin si cai jam-jam menang ngadoa tadi baca alam nasroh karak we di urang pan suguhan teh langsung minum kormana kismisna gitu cai jam-jam mah wayahna korma makeun lah mun suguhan korma heula kismis heula gitu cai jam-jam mah wayahna doa heula terus maca alam nasroh eta tah jadi nu diboro teh cai jam-jam doa jeung alam nasrohna begitu rek minum teh nah nges lah eta mah lamun kanu mampu berangkatna nya mudah-mudahan urang aya nasib berangkat mampu dina perjalananna dina ayeuna bekelna jeung sageleupeun disebutkeun we meureunnan haji teh manis tatoa ilaihi sabila ka jelema anu dikawasakeun ku Gusti Allah tina pemberangkatanana jeung geus dimampuhkeun ku Gusti Allah Allah bakal ngaberangkatkeun jeung bakal ngamampuhkeun lamun geus dinasibkeun ku Gusti Allah jadi bakal dicukupan gitu tetap intinya dicukupan ya? Tapi Allah moal ayeuna merek kesempatan pikeun jelema nu cukup hartana tapi teu boga paniatan sama sekali ibaratna meureunnan Allah bakal ngaberangkatkeun ka jelema teh anu geus memang ditantukeun siapna cek Gusti Allah sok sanajan hartana loba pan kadang-kadang arembungeun gitu ya. Eta kumaha lamun urang atuh ayeuna encan aya maka meureunnan ingat dina hadis anu ku Imam Abu Hurairah disebutkeun bahwa al jum'atu sayyidul ayyam ya hijjul fuqara wa idul masakin poe Jumaah teh sayyidul ayyam rajana poe hijjul fuqara eta haji na para jalma anu fuqara jadi boga ganjaran lain pangkat kehajian lain ganjaran seperti ganjaran nu berangkat haji pikeun nu fuqara nyaeta ku ngalaksanakeun jumaah tapi lain paneuri katinggalin imam gitu balik pangheulana lain nya syarat bahwa hayang tinemu ganjaran haji malaksanakeun jumaahna ulah nepi ka piheulaan ku imam mun bisa mah pangheulana datang ka masjid teh ya paheula-heula urang pangheulana supaya tinemu ganjaran haji eta sok sanajan ayeuna paribasaning urang teu mampu teu daya teu upaya beuting Allah ayeuna marangkeun aya nu ngaberangkatkeun teh kusaha jeung kumaha-kumahana eta mah geus rahasia Gusti Allah maka meureunnan pikeun urang mah berusaha ayeuna hayang boga ganjaran hajina nyata ngalaksanakeun heula jumaah tepat dina pada waktu anu teu kapiheulaan ku imam kitu elaanan lah ya. Dan sehingga disebutkan hijjul fuqara nah iyalah dina raraga urang ngawuhkeun kana cabang anu nomor ka-25 nyata hajian lamun hayang leuwih jelas nyata aya khusus dina bab haji timimiti ayeuna urang meureunnan naik kapalna nepi ka begitu kapal turun bareto mah di Bir Ali bareto ayeuna mah pan ka Jeddah can naik bus dina bus teh ayeuna
aya nu ka Madinah heula, aya nu langsung ka Mekah. Maka begitu nempo lawang Mekah geus katingali aya doana. Nempo ayeuna meureunana geus rek asup kana lawang panto Masjidil Haram aya doana. Nempo ayeuna hijir Ismail aya doana. Nepi kana maqam Ibrahim aya doana gitu. Keur tawaf aya di doana. Nepi ayeuna mikotna mikot zaman itu aya di mana mikotna. Kadang anu teu nyaho mikot acan pan haji teh. Pokoknya mah kurilingan gitu nya. Jihadna jihad mah teuing pokona mah gitu. Naon nu dibacana pokona mah teu bisa-bisa ting mah Rabbana atina fid dunya hasanah. Aya nu eta. Bahkan dina hadis orang Bedawi dina waktu keur haji nyata ya Karim keur kitu kur dina tawafna teh. Terus ya Karim bisana eta-etana orang Bedawi teh. Tah kemudian ku sahabat diwartoskeun ka Kanjeng Rasul tuh cenah aya jelema keur tawaf macana teh ya Karim dituturkeun tungtuna teh Kanjeng Rasul aya tukangeun eta si Bedawi anu keur tawaf. Entah kan ke dina kisahna ge dibacakeun ku nanti ku sholawat eta nya bari jeung kesora nu geunaheun gitu nyaritakeun eta kisah sebenarnya malin sholawatan kisah si Bedawi keur tawaf macana ya Karim cek Kanjeng Rasul dituturkeun teh ya Karim cek si Bedawi teh naon sia maneh rek ngarerek lain cenah bejakeun sa ka Kanjeng Rasul cenah gitu kata maneh teh ya Karim atuh Kanjeng Rasul ge nyebutkeun ya Karim tungtungna pon keseleun rek dijuang Kanjeng Rasul teh ku eta si Bedawi dibejakeun sia ka Kanjeng Rasul cenah ayeuna ngaledek kaula ayeuna keur tawaf nyebutkeun ya Karim ente ngaledek wae emang wau teh jeung cenah jeung Kanjeng Rasul teh Muhammad teh henteu cenah kaula pokona nyaho ngaran hungkul hari ieu cenah justru kaula ieu teh keur boga rasa kayang karinduan ngalaksanakeun nu sakumaha cek Kanjeng Rasul tawaf cenah kaula kudu bisana ya Karim hungkul hayang nyaho teh cenah Muhammad teh saha kaula atuh harita kene digabrug teh tah ku Kanjeng Rasul teh dicaram apakah jadi bidah eta ku Kanjeng Rasul teh dicaram dan bisana eta-etana disebutkan mas tato itu bisana etana lamun heug dicaram atuh lain eta tawaf lain kitu teu aya ti Kanjeng Rasulna teu jadi henteu ngan ku urang mah ayeuna urang ulah diturutan da urang mah geus aya pan ilmuna jadi lain ya Karim deui urang mah nya aya deui jang paragi tawafna nu biasa maca talbiyahna gitu tah ya dina keur ngabahasakeunana sehingga tiap tempat aya panduan-panduanana begitu ka Madinah nya kitu keneh ya. Sementara ayeuna mah meureunnan urang ngabahasakeunana antara haji jeung umroh karak boga kahayang anu gede. Boga kahayang anu gede. Mudah-mudahan aya dina pangobul Allah urang aya non nasib bisa berangkat ziarah ka tanah suci Mekah Madinah. Iraha ngadoana sing rada minang we. Bahkan meureunnan Allah mere contoh tukang bubur bisa berangkat, tukang tani bisa berangkat, tukang ternak bisa berangkat, ting bisa. Allah ngamampuhkeun. Geus waktuna mampu berangkat. Loba, tapi nu barareungheur baroga mobil teu berangkat-berangkat, teu dimampukeun ku Allah. Jang berangkatna gitu. Jadi manis tatoa ilaihi sabila teh dimampuhkeun, keur mamampuh dimampuhkeun gitu. Aya nu teu mampu dimampukeun ku Allah mah jadi mampu gitu. Tong sok leutik karepan gitu. Ya. Pentau kan bogaan ada Allah mah maha beunghar ya goniyu kan Allah ya goni agnina arek yang lobaan anu sorangan agnini bihalalika
an haramika bifadlika amman siwaka. Jadi nagih teh lain ngan sakadar nagih nu receh Gusti, abdi nagih hayang bisa berangkat ka tanah suci Mekah Madinah da Gusti mah maha beunghar. Tah ngolok kanu maha beunghar mah Gusti Allah justru ridho diolok gitu teh. Bahkan dipaksa oge nu enten ieu salat duha dipaksa ridho Allah mah ngan urang sok rada semu era gitu nagih ari ngisian teh kudu nama mentakan aya memang kan disebutkan tadarru wa khufyah wa khasyah gitu tadarru ngaduanakeun bari jeung tadarru DP wa khufyah lembutkeun sorakna gitu. Jadi tidinya urang bari jeung ngarendahkeun diri ngerasa butuh tingali lan jelema nu sok butuh kumaha sih gitu nya. Deuh sasagerukna mimitiuna mah teu cara ayeuna keur datangna meuni sopan santun kos keuyeub gitu kadang kos tutut nya. Begitu ayeuna geus meunang pangabutuhna geus kacumponan begitu ditagih kos singa. Tapi biasana nu hutang nya mimitiuna mah punten cenah abdi teh bahasana mah di reka-reka keunaheun teh kacili teh nya ieu teh punten cenah. Entakan di saat seperti itu biasanya terjadi begitu ditagih weh galakna leuwih-leuwih tinu lagi nya. Padahal pikeun urang di mana ayeuna kahutangan atau ngahutangkeun maka meureunana kudu sing bisa ulah nepi ka boga anggapan teu ditagih-tagih teh justru lebih bahaya. Teu ditagih-tagih teh lebih bahaya. Sabab naon? Engke saripuh-ripuna ayeuna cek paribasana kudu ngajual motor, kudu ngajual HP jang mayar hutang, mending keneh eta. Amun dibahasakeunana sabab di mana teu ditagih-tagih maot teh nu ditagihna adalah amal ganjaranana dicokot dosana dibikeun eta nu leuwih mah moal kaudag ku harga motor tah ganjaran mah sabab sensitifna masalah hutang mah hampir sarerea ngarasaan baik kahutangan atau ngahutang. Maka rasakeun di mana waktu urang keur ngahutang, urang kan dibutuh, urang waktu dibutuh dibantuan. Maka ayeuna urang kudu bisa ngarasakeun urang keur dihutangan. Keur dihutangan urang butuh, urang ge hayang nagih. Ulah nepi ka ditagih teu rumasa gitu. Engkewe tungtuna teh tarsok nepi ka geus lah hese cenah. Tah, lamun geus ditagih-tagih kitu leuwih bahaya. Sabab engke di mana maot nu ditagih teh lain duit saharga nu diinjemna tapi pahala ganjaranana dosana dibikeun gitu. Eta tarugina teh gitu nya. Komo nepi ka dah satingalikeun ditagih ke di akhirat. Komo geus boga bahasa kitu mah. Lain karepnya geus seolah-olah nyoret jagat arek menta ditagih di akhirat. Sementara ditagih di akhirat ya kudu aya prosedurna dipanggil naon itu ieuna. Tah ieu pikeun urang mah supaya bisa ngajaga meskipun urang teu luput pasti pernah ngahutang jeung dihutangan gitu nya. Pernah ngahutang terus dihutangan urang pernah mayar jeung sabagana pasti lah ya. Urang-urang mah gitu sabab ayeuna hitunganana ari urang-urang memang nage nominalna pasti leutik padahal nempo jelema nu dimoro mobil mah justru leuwih gararede ulah nganggap bahwa jelema ucang-ucanganna mobil Pajero dina motor PCE hutangna leuwih gede tibatan urang mah lamun dibahasakeun teh ka warung tatangga paling 15 10 nepi ka gedena 100.000 ari nu di motor PCX mah ratusan ribu ngabulan deh komo aya geus Pajero mah hutangna nya tah kok kituna meureun ieu mah sekana sakadar urang ngingetan lain ulah
boga kahayang nu terlalu tinggi, tapi memang orang kudu ngerasa sadar diri lah gitu nya. Ku ngaranggap urang mah sakieu mampuna ya teu kudu jauh-jauh teuing lah. Menta dicageurkeun, disehatkeun, dicukupkeun, diharmoniskeun rumah tangga ge sebenarnya geus cukup lah gitu nya. Komo marenan dibere leuwih mah, pan eta pan hayang teh leuwih teh nya kintorot teh. Heeh. Loba hayang leuwihna gitu. Ya ari mampu mah sok lah mangganya. Lain rek nyaram, mangga wae ari mampu mah beuli, hayang naon ge beuli. Nikmatilah kesempatan hari ini. Contoh kieu misalkan menikmati tanpa dengan rasa kekecewaan sebagai bentuk rasa syukur. Urang boga duit 100.000, rek diteuneun we gitu. Berarti ngan isukan pageto teh ayeuna urang ka rumah sakit atawa nyeri beuteung dan sebagainya. Poe ieu teh boga duit 100.000 cek anak-anak teh Pak tuh urang eta ya nasi padang balikeun meuli nasi padang misalkan di masjid kita. Mah ieu nya isukan kumaha atuh? Tong nyebutkeun isukan kumaha atuh. Isukan bakal dirizkian deui. Kadang leuwih sensitifna bahwa ayeuna nu terlalu berangan-angan tinggi lerek nyalahkeun jelema anu boga tabungan, anu kana asuransi nya. Boleh lah cita-cita mah, tapi anggapan seperti itu di mana teu terjadi nage seolah-olah teu menikmati hari ini, memikirkan masa depan anu can kasorang nu ieu jadi riweuh gitu. Mayaran nu keur waktu ayeuna teh dipake pusing gitu. Padahal duitna aya, tapi dipake mayar gitu. Jang iraha, jang kolot. Sementara kolot can tana wurun nganikmati, darwe maot. Pan kudu hirup. Nya ayeuna boga duit 100.000 nikmati ku sadaya. Boga duit cenah hayang boga HP beulikeun. Mampu mah, anu eta we sing sabar pan kitu geuning cokolot nya. Mampu beulikeun tong sok riweuh, teu mampu sabaran gitu. Tah iyalah meureunhan pikeun urang sarereanya. Lain arek kumaha-kumaha, lain rek naon nyindiran atawa ngagujag-gujag keur nyaritakeun ka tangtuan ngeusian hate nu boga lawang saeutik. Lamun teu diisian ku perkara nu hade-hade jeung nasihat, maka akan semakin membeku. Terus ayeuna godaan setan makin maju, maka meureunnan tah hawa nafsu nu leuwih gede gitu. Diturut we. Jadi dikendalikeun ku urang. Ieu anu bagian ke-25. Nah. Penting sakitu heula nya wallahu a'lam.